Sumantri ngagerentes nyaur di salabeting kolbu boten kawadaling lisan. Mudah-mudahan we akang teh ditampi gawe geus boga gawe boga gaji memerentang tuna oge akang teh wangsu heula ka dieu nepungan jadi adi. Komo lamun geus cinek mah akang boga pitempateun di puseur daya. Da maneh teh moal teh dibawa ku akang dijemput ka dieu rai. Jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kanginan panteng kanu maha kawasa kul bejakeun sana kumane kasepuhan Semar Badranaya ieu ge ya panake kucakan hari kucakan tadi hari murah ketalere lamun keur senang teu heran langkah eling ka pangeran kenging musibah kakaraling katobat reukeunaan bari ngeureuyeuh bikinan jangan kari pacuan ulah rekan mun maksud pinangi sembah baktus kohuyuk panjenengan Kangjeng Rama mantri ditarima anaking puja stuti hidup tiuk sesudah masalah lu agar badanun semua baktus anak kahuyuk panjenengan Kangjeng Rama anak ditarima anaki bungsu syukur cekancun kahuyuk kakang ati ditampi nuhun ku akang rayi mangalingi kontrakan gana oge irodat nantana pitulung maranganana ilmunu sahargeunana panganan alam dunia warna-warna kehidupan pikiran ayat mantenang ngahaturkeun semua baktos jisim abdi nu ditampi nuhun kasepuhan mangga lingi-lingi kahuyuk juragan anom-anom sadaya nuhun Kakang Semar nuhun Kakang Semar timalan mangga lingi-lingi mana Astra jingga dawala ayah di luar
amanah jadi mubagi mohokeun ka manusaan ngajab teh aneh nu karandapan mun urang tetarap ti Pak Haji Dede Hermawan coba moal sakalang jadi tong pahilik kanu hiji dah teu jauh ti diri urang miramare dah teu jauh ti diri sagala tangtu karasa geranya Pak Ida sok sanajan teu kawasa aja mari eta karasa maha esa raga mo leungiteun rasa Pak Haji Sidik raga mo leungiteun rasa teu daya teu upaya geranya abayu ai Kang Rama najang urang rasa jaya urangan sakadar darama gumantung ka nu kawasa nu tangtu kumaha laku geranya depandu hirup urang tur jiwaku dina sagala geus tangtu anu mata kudu tuhu geranya ibu Nengsi anu mata kudu tuhu wiku ya paratapan wiku ya pertapan ajar Kang Linewi asyar Kang Linewi wiku ya pertapan asyar Kang Linewi ngian siwa Kang umatur ing makna suci kawi prakat diparan kadia sang wiku anjarwi kadia sang wiku anjarwi di pertapan Jati Sampurna Panita Kakasih Suwana Geni Remagan Klian Somantri oge Sokrasana putra daku anjeun kawuwu kasepuhan Semar Badrana
tansah diajeng-ajeng aya pikir naon kaula nun ama aya naon ieu teh mangga tansah diajeng-ajeng kieu dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunjung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reuruh-reuruh si horeng angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mantri timbalan saperti nu karanapan ku ama ayeuna ana leres ieu awak geus dihakan ku mangsa wujud ditungtut ku waktu diri di ciwitan wanci buuk hideung ayeuna bodas awak peungkeur jadi peot huntu beres jadi lemong nanakeun urang teh makhluk yen hiji mangsa urang sadaya bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana laras kaula nu totonen tanarek balik ayeuna geus karasa diri bakal digiring kurung jeung kuring bakal di bulan saneng-neng mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam anu teu kaselang-selang anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nya nu puguh mah meureun kebo mulih ka kandangna nya muncang labuh kapuhu asa ti anjeunna mulang deui ka anjeunna mantri timbalan si horeng digelarkeun na urang hirup di alam dunya teh nyaeta kudu loba gawe anu eta gawe teh anu aya guna jeung mangpaatna pikeun kapentingan nagara bangsa agama nya anu disebut ibadah teh ari ibadah teh migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona yen eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat laras timbalan ama laras tak kakedul kaharoream eraan wayahna ku hidup dina waktu ayeuna gerap perangan eta panyakit mumungkaleun kurung batok belikan sik-sik timbalan pek cing jadi manusia mane anak ama manusia anu sampurna sing jadi insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna da sidik asampurna mah geus ngan kari nyampurnakeun akhlak pikeun ngalanakeun dunya nepi ka akhirat timbalan kapan anu diteangan teh lanana nu diteangan teh langgengna nya timbalan tadina lebah di ama geus ngadenge yen hidup teh hayang lunta ninggalkeun ieu tempat hartina hidup teh rek neangan gawe hayang boga dunungan cinekna hidup teh hayang ngabdikeun diri ka negeri hayang sebaraga ka nagara empek gelar bang-bang geus boga kari ngagunakeunana kinten-kintenna kasaha kedah ulun kumaula kaula ama hoyong ngiling nya cicing sok rasana
ngadunungan teh deket-deket anak talus ti dieu mudun ka Lebak oge didinya geus kareh kabanasapon ku nagara Maespati. Ai nagara Maespati teh ayeuna dirajaanna teh nyaeta ku Prabu Arjuna Sasrabahu. Hiji raja anu pinunjul ilmu, hiji raja anu binekas, hiji raja anu adil palamarta. Raja wijaksana jadi panutan balarea nu dipikasegan anu luhur wibawana anu luhur komarana anu tara lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang ngadek sacekna nila saplasna lamun nya dinyakeun lamun salah disalahkeun lamun bener dibenerkeun hartina hiji pamimpin anu sagolek pangkek sacangeun pageuh tara lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang kakasihna teh Arjuna Sasrabahu puseur daya Maespati oyong ngiling kakang mantri ke Maespati hayang nyaho puseur daya nya apan ai di dieu mah aya ranca teh ranca ora ranca ekek ieu mah hayang nyaho di puseur da ieu mah ranca badak. Jadi ngadengkeun aya di luar ya. Hayang nyaho rumah sakit Tante Yusepa. Baik, eta ilmu gerak amalkeun. Gerak amalkeun. Lamun ilmu tanpa amal kaituna mubadir teh empek kasep didoakeun ku amal. Gerak mangpaatkeun eta ilmu. Arjuna Sasrabahu. Ta eta hiji raja nu binekas malahan boa. Eta teh manusia teh hiji manusia anu katitisan ku dewa-dewa. Kasohor eta teh jelema adil palamarta. Nya euy menang beja dek oge. Yen eta raja teh raja aduh luhur ilmuna. Lamun di kampung mah dewek teh nu kitu teh. Alah. Ngan ai Raja Arjuna Sasrabahu luhur wibawa ai dewek luhur pemakanan. Alah. Gitu. Kitu kasih. Dek iraha ini rupina enjing we ama hoyong ngiling kakang mantri nya nyaku akang dibantu. Kan sakitu kasep lamun tema ayeuna hidup geus boga gawe tapi kade saeutik amanat teh ama lain agul ku payung butut tepikeun we ceuk ama kitu anu ngaran Panita Suwana Geni sugan we manehna apaleun kana pancakaki tijasi sampurna kitu bejakeun. Ujuk sumaga kaulanun da lain agul ku payung butut teh aya patula patali dulur. Aya heor-heor ngan omat ulah dipake agul, ulah dibejakeun yen maneh teh dulurna. Sabab naon bisi jadi angkeuhan, bisi jadi somong. Anu temahna maneh teh hirup bakal ngagul-ngagul kapinteran batur bakal ngagul-ngagul dunya batur ai maneh sangsara tanu kitu hirup teh adean ku kuda beureum. Timalan sakitu. Pek ayeuna mah geura
mengketan papakaian naon anu rek dibawa pelajaran anu can tamat buku nabawa timbalan sakitu wayahna we Kakang Semar kulan doana ih nah najisim abdi ge bade ngiring we jajab ka itu se atuh nuhun sakan tenan jisim abdi ge nya kitu da puguh di dieu mah geuning ngarepotkeun we jisim abdi teh anada tersiksik meuli kaula mah pepek bae da lain nu kaula ieu tempat teh kaula oge di dieu teh ngan ukur miru sare wungkul sakan tenan jisim abdi ge bade wawartos sanes teu betah kulan nanging nya kitu hoyong seueur pangalaman we hirup teh alus ngan cing inget teh rek jika dia oge cing inget hiji yen maneh teh manusia cing inget sakali deui yen maneh teh manusia anu ngabogaan hak dupi hak manusia ari hak manusia teh ti dituna sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah nyaahan dedehan ulasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekeun nganter kanu sieun salirana tata titi tindak tanduk teh DP hanap asor sopan santun ramah tamah mipit amit ngalak menta netet raje nincaka teh supaya hirup teu melengkung bekas nyalahan ipis lapis kanal tapel nah ai kasauran sepuh nu parantos kasipuh ku pangawerucu nurulung teh dina hukum anu tangtu anu kudu dijalankeun sapopoe ku manusia heeh pek kasih bade bebekalan we rupina pakaian beberes sareng sajabina pek amit kaula nulot ayo sok rasana anak bade ngiring kapusir daya kumalan cek maneh we ai teu ridueun kapiluan maneh milu henteu lamun dicarek wayahna ulah ada hoyong milu nya kumaha maneh we paramios pek bade beberes pakaian barudak atuh jisim abdi panginten bade ngiring ka tuang putra anjing heeh pek permios los Kedah jadi pasrah ulanyen kawanan sabat deui di pangeran mungguk kausungan budi Raden Somantri sareng senap Bambang Somantri sareng senap beberes iya sedengkeun waktu maju ka tengah wengi dina manahna Somantri teu sanggupeun seug upami sok rasana kedah ngiring lajeng maksa teh mepene heula bade dibongohan cepot dan wayahna urang baturan mepene ngadongeng geura ku cara ngadongeng masih eta mah sok joker sare sok rasana hayu urang sare hoyong ngiring
Kakang mantri kapusir daya nya ngan mun bisa mah ulah ai wayang iring nya sok urang sare jeung akang bobon sok akang dek joko cai hoyong ngiling ka cai nya sok atuh dinengkit pas pada ngatur asep dampak di aduh bade kulem aden sok rasana teh nya tong cekcok atuh pot ye kopi warang dongeng nya sok cari duk aduh ampun hari dewe abdi ke bade ngiring ka gelehe nya ya nepi ka kitu teh nya kadulurnya deudeut teuing wayang teh nganung perlambang manusia nu kumalendang lampah awon tong disorang tang tumo aya karingrang tang tumo aya karingrang kuning wayang sawengi nu sae awon kasaksi munangetan nu sayak dikurang tangtos kakarti kurang tangtos kurang garap sasarengan mumule bari titenan lepat nama engadang dosan luyujeng kapribadian luyujeng kapribadian junjungkeun darajat seni ku jalan Pak Haji Umar
Medah ingkang wontening pangemaran sareng sena ngajalankeun kewajiban bakti kanu maha asih muja berata yang maha sukma ngahaja di tempat ieu keneh mepene na ieu somantri ka rayina sok rasana anu keukeuh palai ngiring ka puseur dayeuh Maespati pun nirahangan dika sok rasana kulan san sare keneh maneh acan Kang hayang dipangdongengkeun Kang cing Mang Cepot pangdongengkeun cenah tapi dongengna teh anu ngarah kana katauhidan kana ilmu ulah ka mana karep ulah dongeng budak sae kieu aden sok rasana kumaha Mang Cepot dina zaman baheula nya aya hiji jelema anu sok leuleungan disebutna teh paningaran teh tukang moro ari eta tukang moro teh di udag maung lumpat sakalumpat lampet digebrus kana gawir muntang tak kana gawir dalung kawing dihandapna teh walungan sedangkeun di eta walungan teranghap buaya anu keur lalapar teh digebrus kana buaya henteu muntang kabeneran nya teh aya akar di tengah-tengah gawir gitu akar tangka kain naon kiara tuh dah ai eta akar teh deui keur digegelan ku beurit hideung jeung beurit bodas nya kereke ku eta akar teh atuh puguh eta jelema teh dugdeg jajantungna teh ragrag kahanap buaya ranghap bari keur lalapar dek naik deui ka belah tongoh maung nungguan da puguh lapar di maung oge tak teh bingung jelema teh kumaha carana pikeun nyalametkeun diri ta eta teh PR pangjajab kulem eusianeun kumaha carana sangkan salamet oh kitu nya tak kitu sok hebat Mang Cepot dongeng teh jadi eta jelema teh sakerekekeun pisan anu dipuntangan akarna teh digegelan ku monyet naon monyet tak beurit hideung jeung beurit bodas gitu jadi pikeun nyalametkeun dirina kumaha tuh geus antep cenah diemutan ku aden sok rasana PR ayang salamet mah tong didongengkeun deui we tong dipikiran duh mun ngajawab beurnya yang ongkoh mepene kawing teh ongkoh ngadongeng pikiraneun yang mau ada sare atuh aduh deudeuh Mang Cepot eta dongeng teh luar biasa aya keneh dongeng Mang Cepot aya hiji raja eta teh raja teh pangadil-adilna nyaahan duduhan ulasan asihan hiji mangsa eta raja teh keur nyang jadi dina jendela karaton dina tingkat 3 terus aya banjir lain keur nyang heuy kitu geleber we aya manuk japati celek dina jendela teh
minta tulung Tajapati deh kaeta raja sabab eta Japati teh keur diudag-udag manuk dadali gitu manuk panggagahna eta Japati teh diudag-udag ku manuk dadali dek dihakan eta Japati ditulungan ku raja Japati teh tuluy nya eta manuk dadali ngadaulat hei sang raja serahkanlah merpati itu kepada saya dadali cek kata raja bolehkah saya bicara silakan bagaimana kalau Japati itu diselamatkan oleh kamu digantilah oleh daging saya satu kereut teh kumaha nya maksudna mah digentian cenah ku daging sakereut daging naon daging anjeunna daging raja waduh anu saimbang jeung manuk beratna ceuk dadali boleh tuluy eta mah raja ngeureut daging dina pingpingna sewog atau nyeri mana pokoknya dan nyengir mana gitu ke nyeri di kilo we tapi ngilo heula Japati kurang leuwih Japati teh 4 kilo beratna teh nya eta daging teh ngeureut teh pikeun 4 kiloeun tapi eta mah ngeureut 4 kilo eta kiloan teh teu ngajuralit keneh wae 2 kereut anger keneh 3 kereut nepi ka CF daging raja eta di kereutan eta kiloan teu daek eta teu daek pas jadi berat keneh kiloan gitu aduh nepi ka kitu tah raja jadi mobil kitu mah bener raja teh mentingkeun dadali mentingkeun Japati lain mentingkeun negara jeung bangsa maksudna mah kieu ku soleh-solehna ku adil-adilna nepi ka kitu jadi hartina teh meureun nepi ka ragas tulang nepi ka begung oge pikeun mingpin nagara oge hirup ulah lancalin ciluncat mulang udara tali-tali gadang teh nepi ka kitu tah padahal mah raja teh mararontok gitu maksudna mah oh ieu nilai keadilan gitu ulah nepi ka kitu tah aduh nuhun cepot buru-buru pangmeresankeun buru-buru urang ini subuh-subuh ieu urang tinggalkeun saya bawaan buru saya sok rasana hampura akang rayi lain teu nyaah lain teu melang ninggalkeun jadi adi anu apet ti leuleut ka kaula sok rasana akang teh lain teu tegangan ai cicing wae di dieu da maneh teh bakal ngagedean butuh barang hakan butuh pakaian jeung sajabana kaula teh kudu boga gawe akang teh rai sumantri ngagerentes nyaur di salebeting kolbu boten kawadaling lisan dah mudah-mudahan we akang teh ditampi gawe geus boga gawe boga gaji memerentang tuna oge akang teh wangsu heula ka dieu nepungan jadi adi komo lamun geus cinek mah akang boga pitempateun di puseur daya da maneh teh moal teh dibawa ku akang dijemput ka dieu rai hampura sok rasana da akang oge teu tega ninggalkeun maneh sok rasana hampura rai akang moal kuat lamun ayi milu ayeuna ka puseur daya sedengkeun di puseur daya teh loba jelema leheung lamun teu ngahina kana rurupaan maneh di mana ngahinana akang moal kuat di mana aya jelema nu ngahina langsung ka akang mah akang teu bakal kuat tapi lamun jelema ngahina ka maneh akang moal kuat sok rasana moal kuat hampura ku akang ditinggalkeun sok rasana
sareng sena ngabdikeun diri dina mangsa subuh kanu maha asih pamitan ka ieu sang panita karamana kairing Semar Astajinga Dawala maksad kapusir dayeuh Maespati milarian gawe milarian damel kacarios tina mangsa enjing-enjing manuk anu parantos singgala lebar tur ricit nawiskeun wengi kagentos ku siang dina mangsa carangsang tihang sok rasana lilir Kang Mantri Kang Mantri Kang Mantri Kang Mantri Kang Cepot Kang Mantri kemana Kang Mantri Kang Mantri Kang Mantri Kang Mantri Sokrasana kalaneuh katongo kapansuran kawalungan milarian raka na teu aya langsung naroskeun karamana atuh kuramana diwartoskeun yen Sumantri parantos angkat nyaeta kapusir dayeuh Maespati itu kayaanana atuh sok rasana ngabongohan tirama na nyaeta kabur maksad nyusul raka na Bambang Sumantri era dituturkeun kudu jadi adi Kang Mantri hayang milu Kang Mantri kapusir dayeuh Kang ceuing ceuing boga lanceuk teh eta deui Mang Astajinga ngabebenyokeun ngadongeng Kang Mantri hayang milu Kang Mantri Bambang Sumantri kebat lumampa wong Maespati sampurasun
Kumengap sungkan rek ulah Korea menanjang Kumengap sungkan rek nia sok rasana adi akang rayi ke di mana akang gesinek boga pitempaten jeung gaji dipapageun ku akang sok rasana rasku taletena dina sagarupa pasoalan teh lamun can tamat teh Sumohon. boh ngeunaan ilmu Boh katauhidan nya kulan. komo eta sanajan wujudna manehna teh di lemut Sumohon. terah reseksi kerdieu tapi dina saucap-ucapna teh saciduh metu sakecap nyata Oh, leres kulan. sama kaula geus mangge hiji kaanehan kanca Kanehan kumaha Aden Sumantri. kaula teh keur ka leuweung Sumohon. ngalapangpung harita teh hujan geus menung Dah manehna eta siksok rasana ngomong kumaha kulan? he deui naon ka itu nama Wallah. ngan manehna ngadua ngadu kadenge teh ulah waka diturunkeun cenah sakira kula can nepi mah ka imah Oh kitu kulan. nada eta pi hujaneun menung we terus ai datang ka imah ai gebret Aya kitu tuang rai teh. aya kitu si sok rasana teh Sumohon kulan. Ari kana ilmu na maduh. hiji mangsa kaula di leuweung di Pegat Maung anja Allah. Leres. Aya kaula mah geus siap panah jeung gonewa Sumohon. dek dilepaskeun ku kaula ceuk si sok rasana entong da kaula mah lain dek niat goreng lain dek niat dengki Kitu we. kira ke ngacungkeun leungeun kieu namprakeun leungeun kana eta mau bet balaham belehem kasih sok rasana bari ngaleos si eta tah percaya ditinggalkeun ku kaula si eta momoana naon Ah, moal. Kulan kita morang Hmm. bari wujud kitu. oh iya Ngupung fitnah hate meuli. Sanajan dipampangeun iya kau amuing mana we teh parantos ka itu Aduh. Nah, Bapak Aing. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Abdi oge inget wae sini ketua ngerayi. Kaula ge sarua we cepot. Ajeng maneh geus kungsi mangeh kanehan. Syukur. Hai. Oh hai. Kinten-kintena Raja Maespati Gusti Arjuna Satrabahu bakal nampi ka urang kinten-kinten mudah-mudahan we Bang. Upami dikersakeun aden katampi mah sen sakantenane abdi pangdaftarkeun nya sawios di piwarang ngurus kuda ge abdi. Bejana cenah Juragan Arjuna Satrabahu mah resep ngukut domba. Kene dewek nganakeunana mah nya nganakeun kumaha nganak-nganakeun jangan bibit nu hade urang nernak jeung si Ujang urang nernakeun je nu alus pisan domba nu hade domba adu nu kumaha teh domba nu pangalusna jalu nu puguh mah domba nu alus mah nu tanukan domba jalu teh heueuh nganu pang alusna pisan domba mah nu kumaha nu hirup nu paeh mah piraku beunang diadukeun kahiji ningali domba mah dina kukulinciranana
lamun aya kukulinciran dina cucungikna di dieu eta musid nu kitu teh disebutna teh turun tangis kumaha epesan ka ituna tara meunang di pakalanganna teh turun tangis atawa kukulinciran dina tuur ai tadi mah turun tangis tadi dina tuur mah turun sintren nu gorengna pisan doma kukulinciran teh doma gede tapi kukulinciran teh dina suhunan tah eta turun harakat nu kitu suku we ulah singkang ulah singkang nu tukang kudu nu kuat balung gede tina reng-rengan tingali gitu. Lain apa kitu ti saha nyang atawa tinggali panona doma hade mah dina panon ka ciri mah lamun panona lolong tong dibeuli kayak gitu dek tanya euy Tersayang aku Pangeran Paci Sidi langkung kersa sadaya pasti ngajati Bapak Esi dunya rosa Pak Haji Anun dunya rosa salah sep jadi tugena nu mata ulah gagabah badan wayah haragaan nunungan mun urang datang jejehan Asep Dampar bung melara di pawanangan seueur halangan harungan mun teu gaduh pamadegan leungitkeun ka manusan manuk kidang manuk pit dikepung di papangung alit mung Gusti anu kagungan pangeretan nu barerat namina usukana selamat dunya akhirat negara katut sirna Matrat dina ayat-ayat Gandung sana anjingna Kita pola manusia Kasebat sareng disebat makhluknu Pangsarakana Leungiti makhluk sejenna Sanajan kitu jadina manusia makhluk mulia Tantu bisa dane mun datang gempa katiga bencana alam sejenna kumaha maakeun ngungkulanana
nangun Siti bentar Kang Putra Semar kuncung danar wulung Kang Dadia Pakuning alam aduh aya anak ujang harapan ayeuna teh teu saeutik tanaga pikiran urang dikerahkeun jang beda bakal harengheng ku dedengean deuleu ujang kade cing ati-ati jeung harapan zaman kiwari ngan syaratna ti dewek mah deuleu asta jingga dawala jika mana-mana oge asa maneh istiqomah ucung jejeg anceg teungut kalinuan tegedag kanginan panteng kanu maha kawasa init bari cicing lumampah ulah ngalengkah tah kitu deuleu dewek ujang mere beja ka ilahi kade cing ati-ati ilaing ujang dina jeung hareupan alam kiwari silaing kudu bisa nginung ka waktu mi bapa ka jaman deuleu ujang mi bapa ka jaman ujang tah kitu geuning ceuk papa maneh cepot aing nginung ka waktu mi bapa ka jaman cek kumaha prak-prakanana teh kita itu harus bisa beradaptasi dengan apresiasi biarpun di mana kita adanya tapi hati tetap elinglah kepada Allah. Di mana bumi dipinjak di sana langit dijunjung. Kitu sia teh nu ngabejaan teh di Lebak teh. Si Jeh berhak meureun keur ngaheujeun itu disusukan. Si Jenong. Jadi urang teh meureun hirup teh kudu tapa we euy dina guha tah kitu. Tapi lain tapa melekun. Nyai tapa mah identik melekun. Identik meureun nya teh sasajen. Punten naon sok Kakang Semar bere pengertian. Tah bisi salah kaprah ujung lain eta wungkul ngantina eta sasajen bari jeung tatapa teh kudu aya realisasina ceuk barudak ayeuna mah kudu aya kalanjutanana heuh indit bari cicing lain anu ngaharti melekun lumampah ulah ngalengkah lain nganu ngaharti tatapa. Oh, sasajen diantarana cikopi pahit jeung rurujakan lain eta wungkul da eta mah hakaneun rametuk. Oh, kumaha tuh Pak? Init bari cicing teh kenaon init atuh? Ai bari cicing mah pan kitu meureun. Saya tah nu batak jadi pikiran teh meureun. Kana tapa gubragna pikiran kuring mah. Imajinasi cepot mah. Kana semed. Semed naon semed mitona ugan. Med atuh tama. Semedi. Oh mujasmedi, heeh. Tah ini deka kulon los, deka wetan prak, deka kidul jung, deka kalerpek. Ini tapi cicing pamadeganana. Ulah luak leok. Jejeg anceg teungut kalinuan tegedag kanginan panteng kanu maha kawasa kul bejakeun kumaneh
anggota-anggota badan maneh nu aya di maneh bejakeun yen ka Allah we sahiji urang ibadah. Eta duh ai lumampah ulah ngalengkah eta keneh. Jadi lengkah ilaing teh ulah mubadir saliring-liring dumadi sarengkak saparipola ulah leupas tina aturan-aturan anjeunna boh aturan pamarentah. Oh jadi kudu turut ka pamarentah ge ati ullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taat ka Allah, turut ka Rasul, taat ka pamarentah. Ngan di mana geus meneng cewek balik deui we ka anjeunna kana hukum-hukum anjeunna da urang mah ngan ukur cita-cita jeung kahayangan ukur karep. Oh eta we deui cekel ku ilahi pageuh kayakinan pageuh pamadegan ulah nepi ka pamadegan teh der ditukeurkeun kana roti kana sarimi naon oh iya lebar pan leres cing anceg dina hiji kasalametan ngamuara dina hiji tujuan nyaeta nyunah rasul matak engke dina muludan teh kira-kirana kasaha minta sumbangan urang minta doma keur muludan. Ari eueuh mah doma jeung teu boga ulah maksakeun. Kudu muludan heuleu, kudu diperingati tah. Nu matak ulah pasea ta ieu dua pamadegan teh bakal pasea lamun kitu. Anu kudu diperingati mah lain lahirna wungkul tapi anu dilahirkeun ku nabi teh naon Pak sopan santun ramah tamah DP hanap asor hampuraan payaan kaopan kajujuranana ta eta anu dilahirkeun ku nabi sabab lain nabi wungkul tapi pangna anjeun nepi ka ngajalan anjeunna ngajalankeun kitu teh kumaha ceuk wahyuna wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha jadi rasul mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui tah kitu jadi ulah pak beledug ngomong teh kudu aya pelaturanana dina nyarita agama teh ieu keur kasalametan ti mimiti make pakaian dek ka WC dek dahar sagala rupa aya aturanana aya patokanana nya agama menyelamatkeun keur dunya jeung nah teteh akhirat tak kitu deuleu tayeuna kaula cepot menta pandangan sumu kaula rek digawe ka Maespati tangtuna kaula teh bakal ancrup kana widang politik kitu ai digawe di pemerintahan masa ti gedena sumun kan katatanegaraan kedah uningannya pengalaman abdi gitu kumaha waktu ngadudungan di pecamat Icikibung abdi di kecamatan kapungkur jadi humas gitu tah nya ai anu kedah dijalankeun ku urang mah cing waspada we sakumaha nu parantos disaurkeun ku Bapak tadi yen urang mah kudu jejeg ancek ulah ungut kalinduan ulah geda keanginan hartosna teh istiqomah margi aya sabaraha dosa dina ngeunaan sosial dosa dina ngeunaan sosial hiji politik tanpa prinsip bakal dosa teh dua di mana orang boga kekayaan tanpa gawe boga kekayaan tanpa gawe rupa-rupa teteh didinya tanda kutip
aya sabaraha unsur tina unsur eta aya sabaraha elemen deui udah lalawora contohna we nama lah hayang menang duit urang ku duit dermasang nomor bangkong dikerok eta leuletikanana teh hayang boga dunya tanpa gawe teh kitu pan gawe eta oge ngerok bangkong nasa teh nu lumrah gawena meureun heuh tak kitu hiji di mana orang jual meuli atau perdagangan tanpa moralitas bahaya. Dua di mana orang neangan kesenangan teh ulah di atas penderitaan orang lain. Hartina teh jeung nurani teh hirup teh. Kaopatna di mana pendidikan tanpa watak jeung karakter. Watak atau karakter heueuh. Kagenepna ilmu tanpa kemanusiaan. Katujuhna ibadah tanpa pengorbanan. Tah eta euy. Mubadir pan ngaranna. Ibadah tanpa pengorbanan tah. Seperti urang jumenta we ka Allah teh pan kana kulit beungeut. Ai pengabdian eueuh tingali dina Fatihah pan memeh wa iya kana stain teh iya kana budu heula pengabdian heula. Dina jroning pengabdian teh pan ngabutuhkeun pengorbanan. Nya. Perjuangan gawe heula ujug-ujug menta mah dibatas jog menta we ka Allah teh wah sok pecakan ayeuna silaing eueuh gawe jog menta we kanu beunghar teh tah dibatas mode dewek ayeuna boga duit 50.000 datang nu musafir nu bere main pasihan juragan duit salamar pasti ditukeurkeun heula tah paling-paling diberi sabaraha 1.000 kadang-kadang gede teuing duit kencring da 500 kadang-kadang eta wacana persaben tah ujug-ujug menta mah tapi lamun ngabdi heula si laik dewek teh beunghar si laing teh eta solokan nu beunghar teh di mana aya runtahna dibersihan buruanana jukutna nu barala teh dibabad dombana mararontok dipangmarabankeun dipangaritkeun pagerna ngaleklek dipangomeankeun sawahna paculeun dipangmaculkeun cenah parena pinuh cenah rameteun dipangrametkeun tah duit anu 50.000 moal ditukeurkeun di mana datang sileng teh kudu ngomong sabaraha poe digawe teh euy cenah sakitu poe tah karek 50.000 moal ditukeurkeun duit teh euy kae we sasana mah teh pan kitu bulan hareup geuna da loba keneh acarana kadang-kadang kitu kayak balik di TPI sugan teu kucek pan kitu nya pengabdi ilmu tanpa kemanusiaan tah ilmu tanpa kemanusiaan ieu ari ilmu teh hakula sing saha nu hayang eta bakal boga ngan hukumna papanggih-panggih ajang lamun panggih keur si ujang ngan syaratna meureun kudu teangan tanpa kemanusiaan ari manusia teh naon manusia teh ieu tah eta mah wujudna ieu mah wujudna tah ieu manusia teh ieu panonna irungna huntuna bibirna buukna punukna dadana bujalna beuteungna sukuna leungeunna uratna dagingna getihna atina jantungna pujitna nepi ka jero ka waduk-wadukna eta teh wujudna heueuh ari manusiana alah teu geuning sia hebat maneh cepot ceuk itu tuh ceuk bapak beli ge ceuk jelema nu ditungtung di ditu kitu-kitu ge apaleun teh mana atuh manusana meureun di jero tah pek bongkar manusana di jero koreh dada sia kalah paeh tibatan panggih mah kumaha atuh nah kalau ente pingin ketemu dengan manusia coba cirinya manusia apa realisasi dari manusia itu adalah pri kemanusiaan
naon prika manusaan teh nu tadi teh luyu jeung nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah tirituna sidik tablek amanah patona nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu teuteuleup ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek silih tulungan gotong royong jeung sajabana silih asa silih asih silih asuh lamun teu kitu karimalikeun apakah itu manusia atau bukan ya nya kitu belegug cuk aing oge nya keur bener si eta mah da bener kumaha lakon aing itu cuk aing oge nya ta eta teh luyu jeung anyuran Bapak Gubernur Bapak Dani Setiawan Gubernur Jawa Barat sosialisasi kesolehan jadi urang teh ulah nyengcang tina ayat-ayat Allah pan kitu ceuk pameran oge loba nu ngabalieur tina ayat-ayat lain ayat Quran wae ayat-ayat Allah nu nyata teh naon di mana aya kolomeran kalalotor menet solokanana kuruntah daek ngomean noyo deui leumpang na itu manusia nu ngabalieur tina ayat-ayat kumaha jadina ka itu pan disayangan reungit demam berdarah ka itu pan ajab tungtung nama nya eta ngabalieur tina ayat diburuan saha we disolokan mana we sakur anu urang mampu mah loba runtah geuwat pangomeankeun ku urang itu kesolehan itu